ngarananya baru dakerin. Aduh, iya. Larikan orang. Aduh. Aduh. Mana jalan lagi? Mana orang mana? Kenalan lah. Ngaran mana sa? Nya si eta we. Si eta teh saha? Jelema. Ngaranna saha? Jelema. Ngaran maneh mah si ieu we kurang bere ngaran ieu. Si Sakra. Monyet. Mane lutung. Oh, Parahan kena salah. kenalan. Urang Mang Petet maneh. Mang Ucrit. Mang Ucrit. Oh. Maneh di dieu jeung saha? Sorangan we da barudak atuh. Aing teh lieur teh. Kunaon? Teu boga duit. Heeh, teu boga duit euy. Gawe atuh. Gawe ge eta teh corona. Nah, mane cepel mane dicikeun tah. Maneh. Maneh ieu teh alus nang meuli di eta di Malaysia. Wah, meuli nu kitu jauh-jauh teh. Nya heueuh atuh hargana ge 1 miliar. Sameliar, lain sameliar. Maneh sakola teh Sakola kelas sabaraha? kelas 5. Sugan teh TK. Maneh teko. Oh, Emang teko kumaha so? Mun teko urang mah paranti cai. urang abus teh kan teko Nya asup. dikumahakeun. Nya maneh tinggal asup. Asup kumaha ieu can leungeun urang teu abus jeung awak urang kumaha? Asup atuh kena toran. Sekarang tower meureun maneh luhur naik. Geus sok. Maneh ngajeleng Eh, bunuh diri atuh engke urang hajat. ngeunahnya Heeh. orang dikuburnya. Heeh. Maneh mah hayang wae. Ampun lumayan. Da maneh mah keur lieur. Teu boga duitnya Teu boga hayang duit. amplop. Ieu urang euy arek ngajual sawah maneh butuh teu? Henteu. Geus loba sawah mah. Tuh ieu tuh urang sabaraha hektar sawah urang tuh. Wah, ngali tuh. Parah tuh di ditu tuh urang mah tuh jauh. Loba urang mah kabeh itu. Teh euy sawah milik nenek moyang urang. Kita dijual urang geus teu boga duit. Ulah ka urang we atuh da loba batur teh. Saha si Edon eueuh. Nya kamarana tuh. Si Cungkring eueuh. Geus atuh urang ieu saha? Mana mah jeung kucing ya atuh. Emang kucing bukan duit gawe. Kumaha? Tinggal modal. Modal. Heeh. Tuh itu tuh di kebon urang tuh mah tuh itu tuh anu loba awi tuh. Nu loba awi teh. Heeh, tuluy eta teh awi naon? Eta teh awi diaranan kurang teh si Kicrit. Si Kicrit. Maneh mah ngaeta wae urang. Pan maneh mah Ucrit, ieu mah Kicrit. Ah bohong, maneh mah ngaledek urang. Ngaledek urang di. Tuh si Kicrit itu teh pan sok urang temun ngelewat ka dina teh sok geri. Tuh mun aya nu ngalewat ka ditu teh sok gering. Beda aya Tet, penghunian. keur naon Tet? Wah, Ngomong naon maneh Tet ka urang Tet? Henteu eta we. biasa awewe. Tet ieu saha Tet? Ieu teh si Ucrit. Cucrit, kenalan heula tuh. Ucrit. Duh, ledok euy leungeun lagi. Baheula Cingeula sok rampan urang bagi-bagi duit duitna. Astagfirullahaladzim, cek bener atuh Tet maneh mah. Anya duit taneuh. Oh, urang kenalan heula. Sok atuh. Nami saha? Nami Ucrit Ucrit di mana? di Kambojo. Oh, Kambojo. Ieu tinggal di leungeunna nih. Ieu urang bagi-bagi duit aku atuh 1000 ewang sing wararek diajar-ajarnya da amang PT teh boga duit. Sing bener atuh Tet da ieu mah daun arek bisa dijajankeun kumaha. cenah Don, ieu teh arek meuli arek ngajual sawah cenah. Jeung kebon. Tuh, tangkal awi di ditu kurang diaranan si Kicrit. Peda nu ngalewat ke ditu gering. Oh, heeh. Walah moal galeri cigana lain maneh boga sawah gitu arek ngajual sawah. Ah, sawah urang Ieu milik teh nenek sawah.
milik nenek moyang orang. Anjir, mana keren oge loba. Oh iya Heeh, sawahna pan geus diwariskeun atuh ka urang. diwariskan. Tolong ditita ngejualnya. Iya atuh tah ieu ngaropi heula atuh sing warareg tah don doaneun don da amang manggeus wareg don. Astagfirullahaladzim mana jika bobodo wae tadi duit daun. Nu Aina. asli atuh duit teh Eta ieu. uhan. Tah, ieu duit ieu. Ieu bisa. Tah, ieu mah bisa jeung meuli permen. Ieu sabaraan ieu duit gratisan ieu mah. Naon perak ieu galepel. Ieu teh urang teh kamari teh tas mulung nyawer menang sakieu tah menang 2000 lumayan jeung permen kopi kok. Heeh. Atuh ku aing kurang tambahan deui teh. Sing warareg we nya. Astagfirullahaladzim tinggal cerit. Heeh, Sieuna parah kieu wae sih, mah. parahnya. Heeh. Bener atuh lah. Pan lieureun teu boga duit. Oh, pantesan atuh. Wah. Oh, don jeung mana suka daran tanu. Astagfirullahaladzim sih bener maneh mah. Sok kitu wae emang urang teh beuut kitu ngadaran taneuh ari maneh kitu wae. Ada beda. Anjing, sok sia teh ya ulah can sok disunatan. sia teh ulah sok ngaledek ka jenderal aing di dieu. Ah, sama Jenderal Candi Sunatan. Wah, jenderal jadi sunatannya. Geus Sok ngalikeun. sok nu maneh sok. Eta jan mana Sok, jadi sunatannya. Oh, Nya urang mah geus da geus. Da urang ge da geus gede. Sok Tah lamun ningali. da si ucrit. Lanjutna teh orang mah. kisah gede kieu tah badag. Badak. Kumaha nu maneh nya geus disunatan can mana? Gitu tah. Mana ningali. Sok nu maneh heula atas. Bade mah can Ningali, disunatan anjing.